Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagean anu ka 30 hiji nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel HTE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Narah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagean anu ka 30 hijina. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zala. Tumpak tungdung tes. Para wargi sadayana, eta jalma anu boncel teh pating salangir nembongkeun huntuna nu hideung kabeh, buukna jabrig jeung rawun, bibirna kandel karadep teh. Jelma boncel diantarana kadenge cumarita ditujukeun ka si Sona katut lanceut. Borojang, maneh ayeuna kudu milu ka dewek duaan deui. Maneh kudu jadi murid dewek. Cek eta jelma boncel, tetela hayang ngangkat murid ka eta dua budak rumaja lalaki. Jeung nyebutna teh ngaujangkeun. Sabab rumasa maranehna mah boncel-boncel oge, umurna memang geus karolot jabak kereng. Tapi si Sona jeung lanceukna tetep nolak, embungeun diangkat jadi murid ku eta jelma boncel. Jalma boncel nu hiji deui beuki ambek dumeh dua budak rumaja lalaki keukeuh embung jadi muridna. Maneh mun keukeuh embung jadi murid dewek duaan kapaksa kudu diperenan tah nyawa teh deuleu jang. Ampun kuring tong dipaehan. Cek si Sona ampun-ampunan bari muntangan leungeun lanceukna. Tenang Sona, tenang. Ulah sieun ku pae, urang tarimakeun nasib we ayeuna mah Sona. Tapi urang doaan geus mang bulan-bulan can bisa nyusul maromlah jeung apa jangkung Kang. Anu ayeuna duka di mana arayana mah oge indit tadi mate teu bebejauh lah ka urang duaan Kang. Nalika urang keur ngalalauk di wahangan
nya keun wae majeng apa mah da geus karolot bisa ngajaga diri. Ayeuna mah pikirkeun we nasib urang duaan sona. Aranjeun duaan arek mayan kuring duaan geura lakukeun tah hayang marane duaan teh bocel. Cek lanceuk si Sona wani nakar. Wah, kurang ajar. Mane ngadon milih di koedan. Tapi marane duaan memang hade kene di koedan lah. Ngan mane bisi pai penasaran. Sok ku dewek diberi kesempatan bikin ngalawan dulu. Tang tu kuring mual pasrah kitu wae di perenan ku aranji duaan bocel. Sacan ngalayang jiwa monggo teh salahna. Mun kuring nyobaan deui ngalawan. Sona gancang mundur Sona. Akang kapaksa ieu kudu ngalayanan deui ieu dua jalma pikeun tarung. Tapi Kang, akang oge tadi rubuh ku eta jalma teh Kang. Hayu Kang, urang kabur deui anu mending oge Kang. Cek si Sona ngadu ngajakan deui kabur. Percuma urang kaburna. Da bakal kasusul deui. Sok buru ka tukang maneh teh. Ulah ogohan gitu. Geus gede. Demi harga diri akang kudu ngalawan deui eta dua jalma baroncel Sona. Si Sona kapaksa mundur ka tukang harita teh sabab lanceukna rada muncar. Lanceuk si Sona kungsi dilatih jurus ku bapana nyata Mas Jangkung nalika keur leutik. Sedengkeun si Sona mah boro-boro da loba kasieun jeung borangan budak. Jelema boncel anu saurang maju ka hareup. Waktu lanceuk si Sona ngawangun pasangan. Jelema boncel teh jarago silat tur pernah ngelehkeun manehna. Matak harita lanceuk si Sona anu miheulan majuna raja. Curel ajeng. Mokaha panarajang anu dilakukeun ku lanceuk si Sona lain panarajang atah-atah. Tapi memang nyedem geter kekuatan anu lumayan rongkah. Sabab geus hampir saparapat bagian ilmu Mas Jangkung kacangking ku dirina. Tapi jalma boncel memang geus bisa ngarubuhkeun lanceuk si Sona di tempat sejen sakali. Mata harita tengah jadikeun manehna kaget waktu narima panarajang tinu jadi lawan seperti kitu. Jalma boncel kalayan dina sikapna anu tetep tenang terus nakisan serangan-serangan musuh ku sapasang leungeunna. Bari jirina tembong dicurelatan malah jiga nu resep ngalakonan eta tarung. Curel acung saudas kedudas dari deug panggieum dari deug. Mangsa lumangsungna bantrok kakuatan ngalewatan leungeun masing-masing. Lanceuk si Sona nu tembong kadorong mundur ka tukang. Malah jalma boncel anu jadi lawanna langsung ngalakukeun panarajang balesan kanu jadi lawan. Leungeun anu pondok busekel teh tapi bari nyedem geter kekuatan kasakten nu ngahantem pisan kana dada lanceuk si Sona tanpa bisa dipondah deui. Curel aceleng masauki jebrot cengkang dari deuk panggieum. Ni Campaka anu ngabandungan karena eta kajadian jadi bisa ngarti karena kayaan. Jalma boncel memang lain pitadingeun eta budak rumaja maena kudu gancang ngaban. Si Sona waktu ningali lanceukna dua kali ngabangkieum mundur ka tukang. Hatena beuki salempang sok inggis lanceukna kasoran deui jika tadi ku musuh. Set rakatak. Jalma boncel jika nabai hayang buru-buru merenan nyawa musuh. Harita sapasang leungeunna tembong ngageleter bari dampa leungeunna jadi beureum burahay sarta ngabijilkeun haseup tipis. Lanceuk si Sona pantrang pikeun mundur ti pakalangan. Harita gancang sagede diri pikeun teruskeun tarung lumangsung kajeun tarung tutumpuran. Sacan marane duaan pae di patempatan ku leungeun dewek. Sok sebutkeun heula. Naon kayang marane anu panuntungan deuleu budak. Cek si boncel. Lanceuk si Sona gancang mere jawaban. Kabeneran
kuring memang boga hiji pamenta karanjeun duaan jeung wayahna kudu daek nyaeta pangneangankeun indung bapa kuring anu lah nyiromlah katut Mas Jangkung sarta bejakeun ku aranjeun duaan kuring jaka pawana katut tadi kuring jaka sona keur maluruh kitu ngan kabur dibinasa ku aranjeun duaan. Hari kitu mah marane teh geus nyambat indung bapa sacan modal mane ditinggalkeun indung bapanya tanda kolot anu geus teu nyaheun ka anak-anakna begitu teh jang percuma ditetengan oge da moal daek narima marane jadi anakna. Jaka pawana langsung mendelik sapasang panon lantaran kahudang amarahna ku caritan jalma boncel anu memang geus nyinggung kana perasaanna. Malah jaka pawana geus teu mikirkeun deui dirina fungsi pacundang kudu jadi lawan. Cirimna harita langsung acorelat majuna raja di barung ku ngagerohan daruan. Kurang ajar. Ya. Jalma boncel katingali ngalenggak seuri bari gancang mapag panajang lawan. Tapi sacan sapasang leungeun masing-masing terus lumangsung bantu. Dina tahapan kekuatan meh puncakna. Ngadadak harita ya hiji jirim anyar datang terus mapag serangan jalma boncel ku sapasang leungeun. Ya, corela cileng kolebat subuh kieu plak-plak kedung des dari duk banggiung. Jalma boncel tembong ngaranjung kaget sebab dirina nu kadorong mundur ku tenaga lapisan jalma nu anyar datang. Jeung jalma nu anyar datang teh memang taya lian tinggi campaka. Harita terus nangtung pancuh pikiran jaka pawana anu keur ngamuka kaget. Komo jalma boncel mah duanana jadi ngaramuka kaget sebab jalma anyar datang tetetela hiji awewe geuning tapi mibanda tenaga lapisan anu memang lumayan kuat. Jalma boncel diantarana kadenge nyarita ditujukeun ka Nyi Campaka. Saha andi ka Nyi? Hah? Batuani pipileueun kana ieu urusana. Saha ilahi Nyi? Cek si boncel. Panohkeun ngaran kuring Nyi Campaka. Kuring pipileueun kana ieu urusan lantaran karunya ka ieu jalma anu memang butuh kupitulung ti jalma sejen. Sabab andi kaduaan geus maksa hayang ngangkat murid ka ieu dua jalma ngan embungeun. Akhirna aran di kaduaan arek kabinasa. Kitu panjujutanana teh. Lancang, kurang ajar andi ka Nyi Sanak. Wani ngadengi jeung pilueun kana ieu urusan. Kitu carana mah nasib maneh oge bakal sarua jeung si Jaka Pawana atau si Jaka Sona anu ngabangkang ka calon guruna bakal dibinasa sia ku aing. Kitunya calon guru ka calon murid teh arek mateni atuh moal daraekeun kalah kumaha oge sieun jeung kabur we nu aya diancam kitu. Ai geuning beuki nebal si laing teh bikang-bikang. Rasakeun sia ku aing mah moal asa-asa dipodaran sia. Ya. Baturna jalma boncel geus teu sabareun harita terus ngacorelat majuna rajang ka Nyi Campaka nu langsung mapag panarajang musuh. Sedengkeun Jaka Pawana katut Jaka Sona gancang ngajauhan pakalana kalayan miharap Nyi Campaka aya di pihak anu unggul. Jalma boncel memang geus teu setengah-setengah deui dina mangsa ngalakukeun tindakanan sebab ngarti tenaga lapisan Nyi Campaka teteh leuwih kuat tibatan batur. Jalma boncel terus harita ngarangseg kuruntuyan panarajang ampuhna pikeun bisa ngadese musuh. Ngan Nyi Campaka selaku murid tunggalna Ki Bongsa tang tuwe teu bisa gampang kitu bae diteseh ku musuh. Malah sabalikna bari mampu nyingkahan serangan-serangan musuh teh harita Nyi Campaka mampu oge ngasupkeun tenggelanana kana palipisan lawan. Corelat cenah hiuk seuk plos corelat hiuk cekup
celebet jalma boncel ada yang ngepak aduh sakedeung tapi terus ngacurelat deui nyusul tapus ngarangsa musuh malah baturna oge tegena cicing terus ngacurelat ngilu ngabantu nempo dua boncel ngahurup di Campaka kadengi jaka sona cumarita ka Jakapawana oh malang siang Kang Campaka eleh jajaten ku eta dua jalma mun kitu teh kanyatanana urang duan oge moal salamet Kang jaka sona anu memang hatena dientrepan ku rasa kasalempang ka Nyi Campaka tenang Sona tenang sahabai jalmana anu nulungan ka urang pasti bakal unggul nya Kang mudah-mudahan we anjeunna aya di pihak anu unggul Kang tukang tingali Kang dua jalma boncel ngabarang kiung doi ka tukang geni kebenangan kuruntuyan Panarajang Campaka tapi hanya buat bangun dengan rasana naon dua nana malah ngadon maraju doi karuwa Kang memangnya dua jalma boncel kebenangan kuruntuyan Panarajang balasan Nyi Campaka harita teh nepi ka ngabarang kieu na ka tukang laju pating salengirnan kanyar tapi teu lila kituna teh duana geus pating jorelat deui laluncatan nyusul tepus ku Panarajang susulan tindakanana leuwih garang jeung bayangan batan tadi sadar kana kayan lawan anu memang leuwih tindakanana Nyi Campaka terus ngaroncatkeun deui tata kacepetan gerak ilmu silatna sarta kawaspadanan masing-masing memang mibanda kaistimewaan anu beda di antarana Nyi Campaka mah mibanda kacepatan gerak anu leuwih gancang batan lawan sedangkeun lawana mibanda daya tahan badan anu kuat lebah dieu tarung teh memang kawilang imbang katemponna malah dina hiji kasempatan anu hade mangsa Nyi Campaka nakis jeung ngabendung Panarajang lawan-lawan mungguh geus teu bisa dipondah deui terus lumangsung bantrok kakuatan tenaga lapisan kaliwatan leungeun masing-masing coelat jeleng sewuk kieu das kaduplak das dalidug panggieu dalidug tilu jirim harita terus pating dalidug jeung pating barang kieu mundur ka tukang sabaraha lengkah dua jalma boncel mundurna teh 4 lengkah sedangkan Nyi Campaka ukur 3 lengkah dua jalma boncel embong silih teu kaget buat manggihan lawan anu parigel ilmu silatna mane memang kuat jeung hebat Campaka tapi coba ada deui kahebatan ilmu dewek duaan anu sejena bakal mampu moal adana ya jalma boncel harita dua anak terus ngawarangun deui pasangan malah nilik kana kayaan mah jurus-jurus anu digunakeun anak ku eta dua jalma boncel teh mangrupa jurus gabungan tur mangsa dua jalma boncel pating salbrut deui maju narajang Nyi Campaka ngaranjuk kaget nalika karasa samberan angin Panarajang lawan bet nimbulkeun hawa panas anu nyongka malah lain baik gitu tapi jurus-jurus anu digunakeun kedua jalma boncel bener-bener susah pikeun ditebakna loba gerak tipuanana anu mungguh mata ngabahayakeun pikeun pihak lawan sabalikna maranehanana duaan bisa silih eusian jeung nutupan longkrang kosong atut nutupan kelemahan masing-masing ngajadikeun Nyi Campaka sorangan jadi susah pikeun bisana deui males narajang kan jadi lawan tapi mun seug lain murid tunggalna Ki Bongsana geus bisa dipastikeun Nyi Campaka bakal langsung kateter jeung kawalahan mangsa ngungkulan eta dua Panaraja dua jalma boncel boga kayakinan maranehna ayeuna mah bakal bisa ngerubuhkeun musuh harita tilu cirim pating corelat pating kolebat silih samber daripada ngetrukeun sakabeh kemampuanna masing-masing saterusna nalika sapasang leungeun jalma boncel pating suluduk arek nyamber beung Nyi Campaka berikayan dua badan pating karalayang di luhur Nyi Campaka tembong ngalakukeun hiji gerakan serong
bari ngadayak dagen awak na katukang serta lengan katuna nyobaan ewak selesai dipasang lengan musuh anu nampek luhureunana. Terus harita dibebetkeun ka handap bari ngagunakeun tenaga nu rosa sewuku kalayang set dayak dagep kalawang korea kejeret ada pelangking si Boncel anu seorang pepelangking tumerapna bener-bener hebat jelma Boncel anu tadi dibebutkeun ka handap langsung ngagero bari pelangkinganan ka nyeri. Sedangkan baturna tadi geus leupas luncat ke tempat kosong meh barang jeung dicapaka anu terus mancuhkeun di tangtunganana bari ngahegat ngatur napas. Ki Bajil tulungan kuring ki kuring teu bisa urang ki cek saurang jelma Boncel ngagero ka baturna anu geuningan katana Ki Bajil. Duh Ki Bojel tenang ki ieu kuring yo cek Ki Bajil gancang nyamperkeun ka Ki Bojel baturna teh. Awak Ki Bojel gancang dihudangkeun laju sinadiuk sarta tonggongna diusak. Munggu dadak sakala Ki Bojel anu tadi ngarasakeun ka nyeri satulang sandi jadi jag-jag deui berkat elmuna Ki Bajil. Nyi Campaka anu masih pancu dina tangtunganan bari merhatikeun musuh daek teu daek kudu muji dina jero hatena kana wawanen atut daya tahan badan eta dua jago anu memang hebat. Urang kapaksa kudu ngaluarkeun ilmu pamungkas ieu mah ki cek Ki Bojel bari ngunian hudang. Bener pisan Ki Bojel urang kudu ngagunakeun ilmu tutungkusan supaya musuh bisa dirubuhkeun kurang duaan ki. Ki Bajil jeung Ki Bojel saterusna ngawaratek ajian ilmu pamungkasna sangkan jeung sugan bisa ngarubuhkeun lawan. Harita katempo dampa leungeunna jadi bargedod hejo. Nyi Campaka ge surti dua lawana memang keur ngagunakeun ilmu pamungkasna. Mangka ti kitu Nyi Campaka gancang nangtukeun sikapna ngagunakeun ilmu pamungkasna tibatan dirina kudu ngaradapan cilaka. Strong Nyi Campaka ngarapal ilmu pamungkasna anu disebut Sukma Jatiwening. Jeleg cirim Nyi Campaka jadi aya dua. Ki Bajil jeung Ki Bojel tembong paromanana jadi robah. Kaget sabab rasa-rasa apal kana eta ilmu anu digunakeun ku Nyi Campaka. Tong salempang Ki Bojel. Hayu gancang urang maju. Urang kudu yakin pihak urang bakal unggul. Ki Bojel bangun asa-asa rek maju. Ki Bajil kadenge ngagero handaruan bari cirimna ngajorelan. Ayo maji Ki Bojel maju. Ya. Ki Bajil panglana maju narajang kaselesai dicirim Nyi Campaka anu asli. Iya. Mangka akhirna mah Ki Bojel oge ngagajeng luncat mulu ka jirim Campaka ngan teu nyahoan anu palsu. Dua jirim Nyi Campaka tetep pancu di tempatna. Ukur sapasang leungeunna bungkul anu mapag jeung ngabendung panarajang lawan. Sarta nakis tur malas narajang kanu jadi lawan. Kadenge sapasang leungeun anu bantrok disada dituturkeun ku Ki Bajil anu awakna ngajengkang rubuh maring lemah. Tina bibirna nyebrot getih rupa lambaran. Mangsa dadana kabeunangan ku gempuran leungeun lawan. Iung suplak des cebrot. Wah! Jengkang oleh gedebu. Barang jeung kitu Ki Bojel anu narajang ka Nyi Campaka palsu bener-bener ngaranjuk kaget. Waktu sapasang leungeunna hampir kena kana sasaran ngadadak leungeun Nyi Campaka palsu anu leuwih ti heula eunang ngagempur kana iga burungna. Celeng hiung sau cebrot des. Jengkang ampun ampun. Ki Bojel terus ampun-ampunan. Ki Bajil oge daek teu daek ampun-ampunan da sieun terus dibinasa. Ampun nyi, ampun.
kuring duaan tong dibinasa. Ki Bajil jeung Ki Bojel meh setengah ngorondang dua leungeunna tembok kacong-kacongan nyembah ka Nyi Campaka. Maranehna bener-bener takluk sieun dibinasa. Nyi Campaka anu memang jirimna balik deui ka asal jadi hiji. Kanca membalan bari mese. Tuhnya, sieun soranganna oge mun dipaehan ku batu. Tapi untung uring mah lain jalma kejem turut telenges ka sasama. Jadi maraneh duaan salamet moal dibinasa ku kaula deuleu. Nuhun Nyi, nuhun pisan. Nyai geus mere ampun ka Ki Bajil jeung ka Ki Bojel. Cek Ki Bajil. Tapi andi kaduaan kudu minta hampura ka itu tuh. Kadua jalma sarta janji moal deui ngaganggu ka maranehanan. Sok buru bira lakukeun mun teu daek eta sira maraneh duaan bakal dibotak ku kaula deuleu. Aduh, ampun, ulah dibotakan sirah Ki Nyai. Jang kadarieu jang. Ki Bajil gancang agupayan ka Jakapawana katut Jakasona. Sebab sieun bener-bener sirana dibotakan ku Nyi Campaka. Jakapawana jeung Jakasona gancang nyalampurkeun meh bareng ka Ki Bajil katut Ki Bojel. Nu langsung acong-acongan nyembah ka maranehna jiga prajurit ka karajaan wae. Hampura jang Jakapawana, jang Jakasona. Ki Bajil janji moal deui ngaganggu ka ujang duaan jang. Cek Ki Bajil. Ki Bojel oge janji moal deui ngaganggu ka ujang duaan. Ki Bojel kapok jang. Sikapna dua anak kiwari geus teu mikirkeun deui ka era. Oh bener, ranjeun teh moal deui ngaganggu ka kuring duaan. Sanggeus ditindak ku Nyi Campaka teh arek kapok atau moal? Nyaan jang, aki kapok. Nya syukur ari bener-bener kapok mah ranjeun duaan. Berarti kuring jeung jadi adik bakal bebas moal aya deui nu ngudag. Janji moal ngudag deui. Janji jang, aki moal ngudag deui jang. No atuh. Nalika parat nyarita kitu. Ujug-ujug. Heulo. Waktos nah kabujeng seep wadia balat ATE ofisial. Keun atunya. Ye dongeng deh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadaya. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.